Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mengkol kasiang. Kumaha para wargi sadayana daramang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia sadayana aya dina kasehatan sareng keselamatan. Amin. Sateu acan urang sadayana belajar langkung tipayun urang sasarengan maca doa sarta acan belajar. Kukituna sadayana para wargi kedah ngiringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Tepang deui sareng burisna dina pangajaran bahasa Sunda. Dina waktos ayeuna atau dina danget ayeuna urang bade diajar rarangken tukang ing jeung ning. Mangga sadayana para wargi dihaturkeun bukuna dibuka sadayana. Nah, dibuka halaman 23. Di halaman 23 urang sadayana bade belajar anu judulna mikawanoh rarangken tukang ing jeung ning. Ayo sekarang bukunya dibuka ya pada halaman 23 yang berjudul mikawanoh rarangken tukang ing dan ning. Satu acan urang lajengkeun kana rarangken tukang ing sareng ning. Urang tinggali heula naon sih anu disebat rarangken tukang. Nah, rarangken tukang nyaeta rarangken anu ngantet tukangan wangun dasarna. Jadi rarangken tukang adalah kalau di Indonesia itu adalah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Imbuhan itu adalah kata tambahan. Ya, jadi sebuah kata yang ada kata tambahannya. Rarangken tukang di bahasa Sunda aya seueur diantarana aya an, eun, ing atau ning, keun, jeung na. Rarangken belakang imbuhan belakang di bahasa Sunda itu banyak. Di antaranya ada an, eun, ing atau ning, keun, dan juga na. Contoh dari rarangken an atau contoh dari imbuhan an. Kamari kuring ngaliwat ka sakolaan. Tah, dina contoh eta aya anu kalimat kasakolaan, sakolaan. Ta eta aya kalimat atau aya kecap anu dirarangkenan tukang ku an.
sakolaan. Didinya kalimat aslina nyaeta mung sakola hungkul. Kalimat aslinya itu hanya sakola atau sekolah, tetapi karena ditambahkan imbuhan an jadi sakolaan. Ayeuna nu kadua, di imah Mang Hamid mah loba dahareun. Tah, didinya aya kecap dahareun. Dahareun asal katana tina kata dahar ditambah imbuhan en jadi dahareun. Nu katilu, tuliskeun upama aya nu penting teh. Nah, didinya aya kecap tuliskeun. Tuliskeun mangrupa kecap rundayan anu kecap asalna teh tina tulis, terus ditambah imbuhankeun atau rarangkenkeun jadi tuliskeun. Aya deui contona ye. Ayeuna pun mimi teh tos tujuhna. Tah, dina kalimat tujuhna eta teh mangrupa rarangkeun tukang na. Kalimat aslina nyaeta kecap aslina nyaeta tujuh. Karena ditambah imbuhanna jadi tujuhna. Terus tinggal deui contohna. Bakating ku nyeri hing bae atuh manehna ceurik. Nah, di situ ada kata bakating. Itu asalnya dari kata bakat ditambah ing jadi bakating. Hayu, ayeuna urang tingali tah bukuna di halaman 23. Yuk buka halaman 23. Di situ ada contoh, titenan contona. Nu kahiji, mungguhing jalma teluput tina kasalahan. Nah, didinya mana nu kaasup rarangken tukang ing? Nya tina kecap mungguhing. Ya, ada di kata mungguhing. Mungguhing itu adalah rarangken tukang ing. Asalnya dari kata mungguh ditambah ing jadi mungguhing. Sekarang nomor kedua, warna ning kahirupan di dunia mah matak aneh. Yang mana ya yang merupakan rarangken tukang ing? Iya, ternyata yang warna ning. Asal katanya itu adalah warna ditambah imbuhan ning jadi warna ning. Kahirupan di dunia mah matak aneh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti yang di bawah, nah itu juga merupakan contoh-contoh lain dari rarangken tukang ing. Jadi pertama, jadi rarangken tukang ing dipake umpama ngantet kana wawangun dasar anu ditungtungan ku konsonan. Jadi rarangken atau imbuhan tukang ing, rarangken tukang ing itu dipakai kalau kata dasar tersebut itu di belakangnya adalah huruf konsonan. Contohnya itu mungguh, mungguh. Oh iya, coba sebutkan apa aja sih huruf konsonan itu?
Ya, selain dari huruf A, I, U, E, O ya. Selain dari huruf A, I, U, E, O. Jadi semua huruf namanya konsonan. Huruf. Nah, di situ ada mungguh. Jadi kalau tukangnya ing atau rarangken tukang ing itu dipakai untuk kata yang huruf akhirnya itu konsonan ya, seperti itu. Nah, no kedua rarangken tukang ning dipakai umpama ngantet kana wangun dasar anu ditungtungan ku vokal. Jadi rarangken tukang ning itu dipakai untuk kata dasar yang di belakangnya itu huruf vokal. Jadi kebalikannya. Kalau yang ing itu huruf terakhirnya konsonan, tapi kalau yang ning itu huruf yang terakhir adalah huruf vokal. Contoh dari rarangken tukang ning, contohnya adalah warna ning. Nah, di situ ada warna, kan di belakangnya adalah huruf A, jadi dipakainya ning, bukan ing. Warna ning, warna ditambah ning. Nah, itu adalah rarangken tukang ning. Apa sih Bu gunanya ada rarangken tukang ing jeung ning? Nah, sekarang Ibu jelasin gunanya rarangken ing dan ning, yaitu rarangken ing atau ning gunana ngawangun kecap pancen anu ngandung harti pangantep. Artinya imbuhan ing atau ning itu gunanya untuk membentuk kata kerja yang mengandung arti penegasan ya. Pangantep itu artinya penegasan. Jadi rarangken tukang ing dan ning itu gunanya untuk membentuk kata kerja yang mengandung arti penegasan. Tadi udah dicontohin mungguhing jalma teluput tina kasalahan. Alhamdulillah barudak sakitu wae anu tiasa didugikeun ku Burisna. Hatur nuhun atas perhatosanana, mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Mangga urang ngadoa sasarengan deui ku doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.